Kela mang. Tarik napas heula, kaluarkeun lalaunan, urang ngopi di Bruk. Brak! Hampura mang kakara bisa manco deui ayeuna. Ada OL deui. Ya Allah ya Robi. Maklum. Mulai OL deui urang geus di hadapkeun masalah pajak motor rek dinaikeun. Ya gitu ya. Cing lah ayeuna mah urusan Pilpres urang naon ngaranna teh geserkeun heula we lah, geus kajenting da non debat Pilpres manu ramena ge da mamaranehanana wungkul kitu nya. Ayeuna mah urang masalah ku rakyat fokus naon ka masalah anu bakal langsung mangaruhan kana kahirupan sapopoe urang. Salah sahijina urusan wacana pamarentah erek naikkeun pajak kendaraan bermotor anu make bensin. Bensin tuh sih ayeuna ngomongna. Ya bahan bakar lah. BBM gitu nya. Bahan bakar minyak gitu nya. Tah Kang Mer ayeuna sebenarnya ieu kan wacana ieu teh geus ti 2023. Maksudna geus ti sababaraha bulan nu katukang lah gitu nya. Geus mulai muncul wacana-wacana ieu. Dengan berbagai non ngaranna teh pertimbangan dan analisa gitu ya. Tah ayeuna Kang Meri kumaha ningali naon ngaranna teh alasan utama pamarentah ngeunaan wacana kebijakan naikkeun pajak kendaraan bermotor anu make BBM ieu. Jadi kieu Mang, ieu teh jang uing mah hiji Salamang. Dina kudu rada hareup tadi ya. Tah, sip. Lain keur ngahareup teh kieu jadi lila teh ieu nya, lila teh healing. liating hiling. Nyaho-nyaho geus BBM eta pajak Geus kendaraan anu make BBM rek dinaikeun we. pokona mah geus sabaraha puluh we masalah nu urang dilewatkeun. Geus loba. Aduh hampura mang. Ya lupa dosa ieu urang ieu. Tah. Amprok urang teh jeung isu selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat cenah ge. Pajak kendaraan bermotor non listrik atau pajak kendaraan motor nu make BBM rek dinaikeun. Nah, ieu teh hiji wacana anu terkait jeung naon? Fokus. Hiji wacana anu terkait jeung perkara-perkara anu lainna gitu. Nah, jeung naon pakuat kaitna gitu. Pakuat kaitna teh taya lain jeung taya lian nyaeta jeung rek diusumkeun. Rek diusumkeun, rek digalakkeun cenah ge. Digalakkeun kana kendaraan listrik. Jadi mulai aya keinginan beralih gitu. Beralih gitu. Rek dialihkeun cenah ge. Tinu kendaraan anu berbasis BBM kanu kendaraan anu berbasis tenaga listrik. Tah pakuat kaitna teh kadinya. Wing geus ngalacak ka ditu ka dieu. Nah, kumaha tarekahna gitu supaya masyarakat teh bisa cenah ge beralih kana kendaraan listrik. Nah, tapi anu jadi dasar nama beralih kanu kendaraan listrik teh nyaeta ieu naon? Ngeunaan emisi gas buang. Cenah.
Emisi karbon ya. emisi karbon anu geus parah cenah ge nya. Ya, Anu geus geus parah geus ya. motoran karena udara di Indonesia ieu. Sehingga menimbulkan berbagai macam masalah, terutama penyakit yang jelema. Gitu. Nah, eta nu jadi dasarna. Jadi Nah. pindah wacana rek ngalihkeun non penggunaan kendaraan BBM ke kendaraan listrik teh non ngaranna teh filosofina eta. Filosofina eta. Tujuanna mah eta. Tujuanna eta mengurangi emisi gas Gas karbon. Halus Satu berarti sebenarnya mah. Halus. Oke. Halus. Lamun nempo tidinya Heeh. gitu. Sepintas. Pintas. Nah, maka kumaha carana nih, sangkan rakyat di Indonesia bisa berpindah kanu kendaraan listrik sigana cek uing ya tadi tarekahna teh pajak kendaraan BBM dinaikkeun. Terus anu kadua ceunah oge geus aya beja bahwa Pertalite rek dileungitkeun. Oke. Pertalite dileungitkeun. Nah, Jadi ieu teh salah sahiji strategi pemerintah yang memaksa gitu nya dalam tanda kutip berarti memaksa diduga memaksa lain memaksa nya maksudnya naon ngaranna teh nya mengkondisikan gitu agar masyarakat mau tidak mau pindah ke kendaraan listrik. Okay. Nah, terus kan tadi kendaraan bermotor pajaknya dinaikkeun. Pertalite rek dileungitkeun dengan dalih bahwa subsidi Pertalite geus membengkak gitu. Bener membengkak nama da. Lamun dicuk-curug nama heuda bongan sorangan coba. Beli BBM kudu impor, makanya harga minyak dunia nya puguh kudu nombokan. Dijual Pertalite lebih murah. Nya salah sorangan, Pertalite ngebor ti urang. Dibawa ke batur, dibeli di kurang gitu nya. Dengan harga batur. Sugan. Tah, cenah mah subsidi nana teh rek dipindahkeun kana lebih tepat sasaran. Cenah mah. Salah sahijina cenah ieu ge nya. Yang nyubsidi pembelian kendaraan listrik, yang nyubsidi non kereta cepat Jakarta Bandung. Cenah. Eta. Gitu. Kela. Berarti ieu urang pak kuat kali ke duka dieu. Kela. Ieu mah urang coba naon ngaranna teh nganilai heula dari sisi fakta. Fakta terkait bahwa tren mobil listrik gitunya ieu realitas. Ya. Terus bahwa penggunaan kendaraan BBM ieu penggunaan kendaraan BBM anu menimbulkan dampak polusi udara karena emisi karbon tadi eta oge realitas. Tah, dari sisi ieu mah bahwa ayana wacana beralih ke kendaraan listrik teh berarti sebenarnya kebutuhan. Disebutkan kebutuhan, ada kebutuhan. Tapi lamun per nya maksud ieu maka tuh akan ngomong ke per heula. Ieu fakta heula ya. Fakta heula. Bahwa kebutuhan bahwa manusia secara umum gitu nya di era modernisasi ayeuna memang aya kebutuhan penggunaan mobil listrik anu lebih ramah lingkungan. Bener teu? Jika kitu, bener teu gitu. Mobil listrik ramah lingkungan. Bener teu jika kitu. Lamun mobil listrik ramah lingkungan teuing tah. Tapi lamun kendaraan ramah lingkungan oke. Soalnya lamun mobil listrik engke terkait jeung bahan baku baterai listrik eta. Eta oge teu ramah lingkungan. Eta kan ngarusak ngagali ngeruk nikel teh pan ngarusak lingkungan. Di Halmahera we di 5.000 hektar. Acan di daerah mana teh Sulawesi di Bahdieuna. Geus ngarusak lingkungan. Ti mimiti huluna ge teh. Terus anu tadi disebut kendaraan ramah lingkungan model kumaha? Kudu dipikirkeun deui eta.
Rek Berarti make hidrogen, rek make naon, make naon. Kela, gitu. kela. Berarti eh, realitas kendaraan listrik anu ayeuna nu make Nikel. naon ngaranna teh nikel, gitu nya. Baterai nikel ieu oge sebenarnya mah can bisa Nah, asup karena kategori ramah lingkungan. Eta Karena urusan tadi teh nikel ngeruk segala macam nah eta dampak aditu ka dieu. dampak psikologis, dampak Oke, sosiokultur, kali itu ka dieu. Soalnya kieu Kang Mer, soalnya kieu anu kemudian dinarasikeun ka masyarakat bahwa kebutuhan akan energi hijau, Nah, kebutuhan akan memperbaiki lingkungan, ieu kan sesuatu anu bagi masyarakat masuk akal. Masuk akal. Itunya pindah tina BBM ka mobil listrik, di kendaraan listrik. Satu sisi eta, satu sisi eta ieu muncul sim kuring sih realitas gitu nya. Anu kudu oge dipikirkeun ku umat Islam gitu nya. Nah ayeuna memang anu kudu dikawal, anu kudu dianalisa deui. Nah, kebijakan ieu teh bener-bener murni, tulus, eta. ikhlas. Eta. Nah, kebijakan itu murni, tulus, ikhlas memang hayang memberikan kebaikan jang masyarakat, jang lingkungan, jang dunia, atau justru aya masalah lain anu kemudian tah. Ya maksudna eta anu kudu dianalisa di luar. Kira-kira cek penerawangan, penerawangan. cek penerawangan Kang Meri kumaha? Tok moal wae nya. Lamun cek uing dasarna ayeuna digalakeunna kendaraan listrik anu jadi dasarna teh ge mengurangi emisi gas buang. Cek uing mah eta teh nu jadi dasarna teh lain eta. Tapi nu jadi dasarna teh eta bisnis. Anu lebih menggiurkan. Bisnis. Oke. Buktina muka hiji ieu teh teu nyambung jeung realitas tingkat kahirupan, tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia. Oke. Sok kendaraan maksakeun kendaraan listrik kan awis. Hargana teh meserna awis walaupun disubsidi. Can ke lamun geus rusakna onderdilna sakumahaeun, meuli baterena ge sakumahaeun. Awis kapeser moal ku urang. Moal tetep wae nganggo Mio Sporty uing mah gitu. Pan lideuk pisan Mio Sporty mah Mio Sporty anu make minyak jalan tah gitu. Lain update pisan ke pom bensin teh Mio Sporty. Bener. Nah, Mus datang gitu. Oh, jebol deh. Tah. Berarti kan realitas masyarakat kan gitu. Realitas masyarakat kan gitu. Nah, anu kahiji eta. Anu kadua lamun masyarakat di Indonesia beralih kanu kendaraan listrik, eta kira-kira sumber energi BBM anu melimpah di Indonesia jeung mineral batu bara kira-kira rek diantepkeun bae atawa tetap dikeruk, dieksploitasi. Ya cek kacamata kapitalisme nya jadi keruk. Dieksploitasi. Jeung faktana kitu. Kebutuhan uing cek data ieu nya. Kebutuhan batu bara mun teu salah sadunya teh per tahunnya sekitar 8.000 juta ton setahun batu bara unggul. Cina setahun 4.100 juta ton batu bara. India setahun 1.200 juta ton batu bara. Jepang ya masih kena make batu bara sekitar 150 juta ton batu bara. Indonesia masih sarua lah sakituan 130 sekitaran lah 130 140 juta ton. Artina eta negara-negara anu galede gitu Kang Gun. Buat Cina, Amerika ge termasuk, Eropa ge termasuk ayeuna nya. Keukeuh mah teh make batu bara.
Keke menyumbang Kuka menyumbang emisi gas gas karbon. karbon gitu. Oke. Kunaon gitu, Kang Gun? Kan kusabab Lebih murah. mahina teh hayang membutuhkan mahina kan berproduksi. Heeh. Eta nu utama nama negara-negara itu teh berproduksi. Heeh. Kumaha carana supaya output atau hasil dari produksi nanti bisa dijual murah, maka harus menggunakan bahan baku anu murah. Termasuk salah satunya batu bara. Tinggal keruk langsung jual. Langsung jual, tinggal keruk langsung pakai. Nah, gitu. Oke. Terus ari negara maranehanana Cina, Eropa, Amerika mengkonsumsi batu bara jeung BBM anu sakitu lobana, sementara ka urang, ka Indonesia ulah. Terus urang lamun rek berproduksi make naon? Bisa bersaing moal lamun urang rek berproduksi make bahan bakar selain batu bara jeung BBM kayak dinu harga hasil produksina. Ya moal bisa. Gitu. Talamun tidur ieu ge geus teu asup teh. Teu asup jang naon jang disebut bed ramah lingkungan, terus udara bersih gitu nya. Ya teu asup gitu. Teu asup. Artina naon ngaranna teh mewujudkan dunia anu lebih ramah lingkungan, anu bisa menghasilkan energi alternatif, energi hijau di kapitalisme mah nonsen artinya. Nonsen. Kunaon nonsen? Karena kan kieu. Inti dari kapitalisme teh nyaeta produksi. Produksi dan produksi. Ketika produksi dan produksi kumaha eta? Faktor-faktor produksi naon? Bahan baku produksi kan salah satu nanti bahan bakar. Nah, bahan bakar anu murah nu berlimpah dan mudah untuk diambil ya eta BBM, batu bara. Gitu. Dan faktana negara-negara produsen teh masih tetap make nu kitu. Di Cina oge nu ngaranna kendaraan listrik teh masih sebagian kecil, sebagian besar mah masih kendaraan konvensional anu make BBM jeung pabrik-pabrik lagi masih tetap make batu bara. Nya komodi lamun ngabayangkeun misalkan ayeuna masyarakat didorong make kendaraan listrik gitu nya. Terus stasiun-stasionan pengecasan disebutna teh pengecasan teh baterai-baterainya disadiakeun. Cuman kan masalahna Indonesia teh kan dari sisi naon ngaranna teh wilayah, dari sisi aksesibilitasna jalan segala macam kan apal sorangan. Coba kumaha misalkan urang keur ka Gunung Karang misalkan gitu nya. Tiba-tiba beakeun tah baterai. Atuh di luhur barang kumaha tah? Kan maksudna akan hal-hal seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu bakal menyulitkan bagi masyarakat gitu. Artinya memang sebelum masuk kana wacana non ngaranna teh beralih ke mobil listrik kan orang oge harus membangun ekosistem anu paripurna terkait dengan implementasi eta gitu ya, implementasi kendaraan listrik eta gitu kan. Nya komo iya kan mah masalah teknis maksudna gitu nya. Masalah teknis oge sebenarnya kan masih loba problem. Masih loba problemnya tadi cek pamerintah ya eta problem ekosistem, problem non ngaranna teh daya beli gitu kan, kemampuan masyarakat, ekonomi, kerusakan lingkungan oke masih keneh gitu. Nambang nikel teh kan lingkungan. Oke. Nah, komo deui lamun misalkan tadi dikaitkeun jeung urusan pola ekonomi kapitalis gitu nya. Anu akhirna kemudian hayangna meunang sorangan bae. Nah, eta gitu. Di negara manehna tetap make batu bara, sedangkan kan negara berkembang gitu, diulah-ulah gitu ya kumaha bisa bersaing sok produksina. Main mah bisa memproduksi dengan biaya murah, ngajual barang dengan harga murah, sementara harus bersaing jeung urang anu diulah-ulah memake bahan bakar minyak jeung batu bara. Oke. Pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan ya Kang. Hiji.
kebijakan ieu ku presiden engke nu anyar du dipilih kira-kira oge bakal jadi pilihan teh. Lamun ningali tinu tren nu aya bisa jadi pilihan. Jadi pilihan. Bisa jadi. Artinya tiluanana oge mindsetnya sama. Mindsetnya sama. Oke. Gitu. Terakhir. Lamun urang ayeuna ningali bahwa kapitalisme sebenarnya mah dan ngaranna teh keberpihakanna kebijakanna kamuflase gitu nya. Jiga nu heueuh padahal lain gitu nya. Jiga nu peduli padahal ngaruksak. Lain eta intina mah. Tah ayeuna lamun Islam mereskeun urusan ieu kira-kira kumaha? Mereskeun urusan ieu di sisi naonna? Nya bahwa kan memang kendaraan non ngaranna teh kendaraan BBM memang realitasnya menimbulkan problem lingkungan gitu nya. Ada kebutuhan karena energi hijau dan lain sebagainya. Ngobrolnya rada kompleks. Singkat. Dinu Islam mereskeun tentang emisi gas buang, mereskeun tentang produksi gitunya. Terus mereskeun tentang bagaimana akomodasi atau transportasi masyarakat gitunya. Ieu teh bermuara kepada inti dari kehidupan tujuan hidup manusia. Oke. Dinu Islam ya tujuan manusia diciptakeun teh jang ibadah ka Allah. Oke. Lain jang produce. Oke. Gitu. Berarti mindset eta kudu dirobah. Mindsetnya kudu dirobah gitu. Terus selain eta Islam oge boga pengaturan. Salah sahijina ngeunaan BBM. Oke. Gitu. BBM teh eta teh lamun dinu pandangan Islam mah eta teh milik umum, milik masyarakat. Berarti anu menikmatina saha? Masyarakat. Anu ngelolana saha? Negara. Jadi teu sambarangan dieksploitasi ku personal. Teu sambarangan dieksploitasi ku personal. Eta mah lain barang komersil artinya. Oke. Lain barang komersil. Sehingga kalau misalkan mindsetna bahwa ieu lain barang komersil sebenarnya penggunaannya bisa lebih tertata. Eta penggunaan lebih tertata. Jeung masyarakat oge dinu kahirupan udar-idar kadituna nya disadiakeun ku negara. Oke. Dihemat mulai aja ayeuna abrul-abrulan kalau itu ka diuripuk kitu nya kanjang bayar hutang. Moal kitu. Bener. Gitu. Artinya kan ya penggunaan BBM boleh tidak boleh. Oke. Asal ada pengaturan. Siap. Emisi gas buang berkurang mah berkurang. Oke. Gitu. Kalaupun harus menggunakan EBT ya tinggal di inovasi. Negara memberikan ekosistem disiapkan, ruang memberikan ekosistem untuk adanya penggunaan kendaraan atau industri yang menggunakan EBT tersebut. Ya, ditunjang oke ku non ekosistem ditunjang ekonomi oke ekosistem kan, ekonomi sehingga gitu. Nya masyarakat we geus beres sebenarnya urusan pribadina geus beres gitu ya. Urusan domestikna geus beres. Itu juga ayeuna apa? Misalkan kamu dia PLTS-nya, pembangkit listrik tenaga surya atap nu pribadi. Kan eta teh bisa dina undang-undang nu baheula mah bisa kerja sama jeung PLN. Lamun tiap rumah pribadi kelebihan atau surplus listrik eta bisa disalurkeun ka PLN, dijual gitu. Tah ayeuna mah ulah nu kitu teh. Ulahnya. Ulah. Aduh. Dikunaon geus aya pemain nu gede. Anu ngulah-ngulah gitu. Nah, lengket kan lamun dinu sistem Islam nu ngaranna penyediaan listrik eta kan kewajiban negara. Kewajiban negara. Kunaon salah satuna anu EBT, PLTS. Bisa teu? Bisa. PLTA bisa teu? Bisa. Gitu. Mengurangi penggunaan batu bara bisa teu? Bisa. Jadi memang balik deh karena urusan mindsetnya. Urusan mindset karena tadi kan tujuan hidup orang yang ibadah, terus posisi hubungan negara jeung rakyat, posisi anu ngurus jeung nu diurus, lain anu dagang jeung nu meuli. Pan ayeuna mah hubungan negara jeung rakyat teh, hubungan nu dagang jeung nu meuli. Gitu.
Jika kitu. Nah, ketika hubungan jeung nu dagang jeung nu meuli nya kumaha? Ya urusan batik sebetulna mah. Urusan batik kumaha bisa diakalan. Seperti itu. Tah, Mang, gitu Mang. Jadi jelas pisan bahwa kebijakan non ngaranna teh naikkeun pajak dalam rangka mengurangi penggunaan kendaraan BBM untuk beralih karena kendaraan listrik lain urusan anu sederhana implementasinya. Emang oke lain ngan saukur ngurus teknis tapi oke harus mundur heula karena urusan filosofis jeung mindsetnya. Bener gitu. Kitu Mang urang pependak teh insyaallah minggon payun sing sarehat gitu ambe urang terus manco di non ngaranna channel kesayangan urang. Aduh ya. Urang pependak di Bruk. Ya.